Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan kanal YouTube Capruk Radionet dina konten dongeng Sunda anu dina danget ieu bade neraskeun hanca cariyos anu judulna Wawalas karanganana atanapi hasil karya Ki Wangsa. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana danget ieu pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun tina Covid-19 gitunya. Duh meni Covid pisan ieu. Covid gitu tah maksudna teh. Duh malum ari urang Sunda mah geuningan tos di naon stigmakeun cenah V teh cenah P begitu jadi Covid cenah. Tah Sunda teh pangintennya. Sarehat sakula wargina mugi-mugi kitu. Oge teras sing marajeng segala rupi anu nuju diikhtiarkeun usahana atanapi padamelan segala rupina sing marajeng gitunya. Komo ayeuna dina pangaruh ti Covid teh ekonomi teh aduh nih asa abot gitunya. Kanggo sebagian besar mah gitu tah atanapi seseueur nama gitu. Tapi nya mudah-mudahan we aya rezeki mada angin Allah anu ngaturna. Mugi-mugi urang sing dilancarkeun segala rupina. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sim kuring tekendat kanuhunkeun ka Sakur Pangrojong ya. Anu mangrupi subscribe kana channelna utami mah mancok kana konten-kontena gitu. Teras anu parantos nge-like, nge-sharekeun atanapi ngabagikeun linkna. Teras anu parantos nyerat komentna. Boh bilih aya nu sumping ka ieu kanal. Mangga atur nuhun wilujeng sumping pamugi konten-kontena katampi supados aya notifikasi saperkawis lajengan cariyos atanapi konten anyar anu medal mangga aya saena diklik subscribe wae anu palih katuhu handapeun videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, cariyos anu kalangkung nuju ngadongengkeun kaayaan di tempatna Ki Samparani. Tah kumaha lajengan cariyosna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun. Nah, kalaka, duka, kudu yakin nyai. Wah, nangtukeun jawaban atau nyieun rencana hirup. Lantaran ria jalma anu sasar lampahna, sasar tekadna ngandung arti eta jelema teh. Teteg dina nangtukeun tujuan hirup. Maksud aki? Rustini penasaran. Nu dimaksud tujuan hirupnya ye saestuna hiji perkara anu kudu dipibanda ku sakabeh jalma. Sabab alus jeung henteu tekad jalma atawa karepna jalma sumawana lampahna jalma bisa disawang tina tujuan hirupna. Jalma nu hayang beunghar kitu tujuan hirupna. Jalma anu hayang luhur pangkat kitu tujuanana. Nya tujuan hirup pisan anu nimbulkeun sumanggatna usaha atawa upaya. Jadi cacela lamun jalma teu mibanda tujuan hirup tangtu baris samar ucapna, sasar lampahna, lantaran dirina sangsi nya tesurti kana kahirupanana tur sangli kana huripna. Kukituna hidup umat ulah dek ngajawab duka hartina kecap
kitu teh sarua jeung jalma anu teu boga kayakinan atawa pamadegan. Ari kahayang aki mah hidup teh kudu wakca balaka. Ulah era-era da aki mah taya pikaeraeun sok nya betat aki-aki kieu naon pikaeraeunana. Mun kitu mah Lee Min Ho kitu atawa artis Korea kitu. Nyurus tini pantas era. Ari aki mah ukur kieu. Sok pok nyarita ulah di dinding kelir di sandang siloka mata kapahung temahna di akhir. Ditanya kitu sakadapan Rustini ngahuleng para wargi kaum dangu. Breh dina ciptaanana ngolepat kalangkang indung bapakna. Sakapeung siga anu ngugupayan ngajak balik ka lembur. Ras inget kana kaayaan kolotna anu kaayana geus ludes. Hatena ngarongheap di barung ku karep sejen. Mending tong balik ka lembur cenah percuma aya di lembur oge bungah pasti nambah katunggaraan dirina. Atuh Jorojoy boga tekad sejak maluruh panutan hatena ka kota Bandung nyaeta Den Kustama anu geus sababaraha bulan teu tepung kapugagkeun ku tujuan sewang-sewangan. Saenggeus manggih pijawabeun Rustini secara jujur nepikeun rencanana nyaeta rek indit ka kota bae cenah. Tah, ari kitu mah kaharti ku aki. Jadi saupamana hidup geus cager teh rek maluruh panutan hate ka kota kitunya. Kisamparani malik nanya. Laras aki. Jawabna pondok. Ditungtungan ku ngeluk tungkul semua anu ajrih. Ari wahyu gawena kadedengekeun bae. Boh caritaan akina atawa Rustini. Malah dirina dina jero hatena teu nyangka Rustini boga kabogoh ka urang kota anu gandang tur beunghar. Hade kitu oge. Aki mah reus tur regreg hate. Cirina hidup teh boga tujuan. Ari sakadar ngadoakeun mah tur muga-muga cita-cita hidup dikabul ku Gusti anu Maha Suci. Kan umat ulah dek miceun ka aki atawa ngaluli-luli ye. Najan waruga anggang nu ditedak teh hidup mah ulah megatkeun babarayaan. Atunya moal aki, kasayan aki, kanyaah aki, baris didamel cahya, nur cahya atanapi jimat hirup kanggo abdi. Syukur anaking. Kisamparani ungut-ungutan geus kitu regot nginum cai kadengena menuju ruput. Jep nu ngarobrol sajongjonan jarempe. Kawas gaang katincak bae. Nu kadenge ukur soradang daunan ting keleter kedupak angin. Sakapeung kadenge sora gaang reang patembalan. Ditempas ku sora cari cangkas, diririhan ku sora cihcir, kituna teh sok ngiles kasilir ku sora angin anu nyeok di belah kidul. Akhirna waktu teh teu karasa. Harita geus tepi kadauh anu tangtu nyaeta waktu anu hade pikeun ngubaran Rustini. Wahyu ngasongkeun kekembangan salapan rupa. Celom dianclomkeun kana baskom anu meunang nyayan. Burulu Kisamparani mudulkeun jimat-jimatna. Tapi kituna teh ukur ditetep bae sarta dianclomkeun kana baskom. Gancang disusutan terus diwadahan deui. Sok gerak udaran bajuna anaking. Keun teu kudu di luar. Kisamparani paparentah. Mangga aki. Tembak Rustini bari ngalaan bajuna. Taya karagap kawantu hayang tereh-tereh cager. Borelak tonggong Rustini anu bodas kawas sampe menang mesek ngaborelak cahayaan ku cahya damar. Rongheap hate wahyu ngarongheap. Aduh. Halah.
Meni mulus kitu eta kulit terus tini. Alah. Aduh. Meni eueuh nu kaliwat hiji acan. Kau mau nempo Wahyu seuri jero hatena. Hei, aduh. Tong nempokeun si laing yuk. Sok. Dukangan kadinya. Ieu mah khusus keur aki. Aki mah. Kitu atuh. Nya maksudna kitu lah. Maneh mah dong malik. Teka yang ini ngali abdi teh. Ente menang. Tok. Telila Rustini di mandian. Geus kitu mah rap di baju deui gek diuk ngariung tiluan. Ari Wahyu teu kungsi diparentah gancang keluar maksudna rek mencit mencak tea. Nu harita geus digolerkeun di luareun saung. Malah kari geresel bae. Telila Wahyu mesat bedogna. Geresel mencak dipencit. Gancang getihna ditandean ku baskom geus kitu dibawa asup ka jero saung. Sok ditunda hareupeun akina. Wahyu buru-buru keluar deui lantaran rek nyisit kulit mencek sakalian ngala dagingna. Sanggeus ngajewol sagede peureub teu laleda deui. Sup Wahyu ka jero saung deui sok nunda daging mencekna. Mangga nyangakeun dagingna ki. Sok tunda heula sok di dinya. Jawabna geus kitu Kisamparani ngodomang nyokot getih tina batok sarta terus diparancahan heula. Katempona biwirna kunyam-kunyem babacaan nepatkeun aji rasa perasaan. Reng sakituna gancang disibeungeutkeun. Barang tamat dibeungitkeunana seor sora angin mending nyeor para wargi komnang. Kadengena ngaguruh riek saungna eunder kawas anu katarajang kulini bae. Ranjung Rustini jeung Wahyu ting raranjung. Kituna teh ditungtungan ku silih reret awahing ku kaget. Ari Kisamparani katempona mah peureum, awakna geus leuut leet ku kesang. Cilebet pantos saung kawas aya nu nembrag. Ranjung Rustini ngaranjug deui. Bulu pundukna maruringkak. Pon kitu deui Wahyu oge milup keung lantaran kakara ngalaman kejadian kitu. Rengse mapatkeun jampena Kisamparani nyibeungetan deui menang 3 kali. Rustini peureum awahing ku geuleuh meureunnan katurug-turug bau hangru teu sirikna hayang utah bae. Geus kersana Gusti Nu Maha Suci pawargi kondang. Horeng pangawasa mantenna leuwih unggul batan hambana. Sakumaha kaogal dina jangjina saupamina Gusti parantos nyebatkeun kun maka jadi sakur kahoyongna nyaeta kun payakun tea. Harita oge dumadakan beungeut Rustini cager cara sabihara-bihari deui. Nu ngagerempeng sagede hileud bulu teh ayeuna lipur kaganti ku kulit bodas anu limit ngahurung ngaherang. Estu matak tigulutuk kutu di soledat tumila. Nempo kaayaan kitu Wahyu olohok mata sibeuteun. Panona teu ngiceup-ngiceup melong beungeut Rustini anu sakitu matak pikabitaeunana. Biwirna nu ipis semu beureum kekeleteran kawas-kawas nunang tang birahi. Teu puguh we tumrapna ka Wahyu mah matak ngedagkeun jantung. Aduh. Horeng geulis ieu teh nyeuris tini teh. Kulit beungeut eta mending herang kitu. Teu beda ti beas meunang ngaheler ieu mah ye. Makaning dicing heula ieu mah jigana ieu. Biwir eta meni aduh eta biwir. Meni semu gumading. Duh eta lamun dikenyot teh matak mecrot. Cek gerentas hatena Wahyu kituna teh siga anu kumetap. Aduh. Teu burung dikobul geuning anaking. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aki penyawat abdi teh Ica. Aduh, nuhun Aki. Rustini kitu teh bari ngusapan pipina, hatena bungah lamun teu era mah hayang ajarag-ajaragan. Anaking. Alhamdulillah. Nganuhunkeun mah kudu ka Gusti. Margi
mantena anu ngasihan barokahna. Aki mah sakadar cukang lantaran. Pek geura syukuran ka mantena. Aduh, janten abdi teh kedah hajat Aki. Rustini neuteup, nyah imut pipi nu kempot masih kagelisan anu matak ngirut kana jantung. Ih, lain kudu hajat. Eta mah nomor 3. Kahijina mah hidup mah kudu syukuran gitu. Ku jalan tauhid, ngalaksanakeun parentahna, ngadegkeun salat, tur ngajauhan laranganana. Tah eta anu dimaksud syukuran ku Aki mah. Lain kudu hajat anaking. Eta mah seni tina syukuranan mata mah. Oh, gitu Aki. Abdi sejang ngestokeun kana pitutur ti Aki, malah mandar hirup abdi pinanggi sareng muya. Majar arek neangan kustama. Nah, hayang panggih jeung muya. Maksudna teh muya kamuyaan gitu Ki. Oh, kieu atuh nya syukur gelis. Aki bunga. Aki ngarasa bagja. Nu meh hidup geus jadi kedal ucap kitu. Tur muga kecap anu ieu sing ngabukti jadi kalangenan gawe jero ngamalkeun ibadah salaku insan kamil. Oge ulah wakabunga sabab aya keneh syarat anu kudu dilaksanakeun, utamanya ngeunaan panyakit anu ilang sireuna. Ngiles tina waruga hidup anu tetela panyakit jeunan deungeun. Dupi syarat teh kumaha Aki? Kieu anaking ieu. Umatnya hidup teu meunang ngadahar daging. Entong. Boh daging domba, boh daging sapi. Pokona mah sakur daging teu meunang didahar. Upami daging hayam kumaha Ki? Ih, sarua eta ge pan daging. Pokona judulna daging gitu. Upami abdi hilap kumaha Aki? Rustini tetelepek awahing ku panasaran. Pok Kisamparani ngajawab deui. Ih, teu meunang poho. Sabab arek poho rek dihaja, eta teu dihaja. Gitunya, eta dilarang. Sok, sabab lamun seug hidup nepi ka poho kana syarat anu bieu, tangtu eta panyakit teh datang deui. Sanajan kanyataanana aneh. Pangna disebat aneh teh kumaha Aki? Cobi dijentrekeun bae supados jisim abdi ngartos. Ya anehna teh kieu ieu. Saupamana hidup ngalanggar syaratna, eta panyakit bakal narajang deui. Ngan moal cara sabiasana. Ditabuh hiji peuting tepi ka subuh, beungeut hidup baris keuna ku gegeleh deui. Tah kahar ti anaking. Cek Kisamparani bari neuteup. Oh, mohon kahartos atuh Aki. Oge pituah Aki baris diestokeun ku abdi. Halus anaking. Sabenerna namanya kudu kitu. Lantaran demi hurip jeung hirupna hidup. Jep. Sajongjongan anu ngobrol jarempe para wargi kaum dangu. Kawas anu kagebah bae. Rustini ngareret ka Wahyu. Nyeh Wahyu malas ku imut. Jajantung na ngageter. Meh-mehan murag eta. Nya bisa kagambarkeun rupanya Rustini anu sajati, lain geulis babasaan katurug-turug aya di hareupeunana. Itu ngora, ieu ngora, atuh puguh we lamun taya geter birahi teh ka asup lalaki kurang uyah. Malah Wahyu mah neteupna teh teu eureun-eureun kawas anu katenung bae. Waktu teu karasa harita geus ngagayuh ka wanci subuh. Dur. Sora bedug subuh hawar-hawar ti kajauhan. Haleuang sora anu adan sakapeung sorana les-lesan kasilir ku angin subuh. Kisamparani cengkat leos katampian dituturkeun ku Wahyu jeung Rustini, maksudna rek ngadon abdas. Rengse ti caraina
Terus maranehna sarolat ditungtungan ku wiridan katampona mani harusu naker. Kira-kira wanci haneut moyan Rustini nyang kunjar di buruan saung kituna teh bari ngumbar implengan. Ari Kisamparani jeung Wahyu geus saged rek indit ka kebon, maksudna rek mariksa kebon sampeuna. Rustini mah matak teu milu teh ameh aya anu nyadiakeun dahareun supaya Kisamparani jeung Wahyu balik ti kebon aya anu nyampakeun boh cai atawa kadaharan anu sejena. Tapi harita mah can waktuna ngasakan dahareun, itung-itung ngadago waktu Rustini genah ngimpleng sawangan. Tayalian para wargi kaum dangu anu jadi implenganna teh nyaeta panutan hatena anu sababaraha bulan ngiles tina ciciptaanana. Nyaeta Den Kustama tea jajaka gandang urang Bandung wakil direktur perusahaan swasta. Ulah dek nganaha-naha lamun teh mah hiji wanoja beunghar ku implengan sok komo kungsi nyerenkeun kahormatan dirina kalalaki. Jauh ku jauhna, deukeut ku deukeutna matak jadi bahan gegerih kamelang. Jauh sieun ku batur, deukeut sieun migeuleuh. Nu nya mah salawasna sok hayang silih rungrum silih ambung, silih toel silih usap, tingkah kitu teh matak jadi papaes kaendahanana cinta. Komo deui ninggang di Rustini anu kapugak ku pipisahan. Lumeh kata rajang musibah katurug-turug kalilaan teuing tetepung. Puguh we ngumbar sawangan samana-mena sukmana ngotek tak neangan kalangkang bebelahan hatena. Duh, Gusti Nu Maha Agung, mugi jisim abdi ditepangkeun deui sareng panutan hate abdi anu ngiles sababaraha sasih ka tukang. Tada teuing bagjana saupamina abdi aya di payunan anjeuna. Silih palengpeng ku hate, silih baredog ku tenjo, silih tarajang ku asmara, silih alungkeun imut. Duh Kang Kustama, nah engkang teh parantos lali ka abdi atanapi masih emut keneh ka abdi. Upami engkang emut keneh, nah atuh nembongan teh ukur dina sawangan wungkul. Engkang biasa kagambarkeun kumaha kiamatna hate abdi upami engkang parantos gaduh gentosna. Oh, hirup abdi tetangtos nalangsa lir anu ngambang waruga sampiran di tengah-tengah umpal-umpalanana ombak lautan. Oh, Cek gerentas hatena Rustini bari ditungtungan ku narik napas panjang. Horeng kitu watakna asmara mah geuningan. Mun pajauh diri teh sok galang layung, mun padeukeut sok dihias ku silih benduan. Aya paribasa, lamun jauh sengit kadu, mun padeukeut bau hitut. Horeng kitu papaesna cinta anu maneh dina galura na manah rumaja. Ari nu keur diciptana nyaeta Den Kustama tea. Wanci harita keur nyalse di hareupeun imahna. Kituna teh bari nyang hunjar panonna neuteup majalah anu nyampak luhur meja hareupeunana. Dibaca mah henteu eta ge gawena ukur diteuteup, sakapeung diilikan gambarna wungkul, sakapeung dipake gegeber, dumeh hawa mangsa harita keur dirina mah hareudang bayeung yang beda tinuliana. Lila leng ngalamun halisna manikrung-krung bae tandaning ciptaanana jero pisan. Ari nu diimplengna lain Nyi Rustini para wargi kaum dangu sing horeng. Heuda puguh pikeun manehna mah geus teu jadi bahan udagan. Taya lian anu diimpleng teh iwal ti nyiratna sobatna Rustini anu kungsi dibere surat ku manehna. Sama sakali Rustini mah teu kacipta. Sirna tina lamunan ilang tina sawangan, ngiles tina galurana hate. Horeng kitu ari laki teu uyahan mageningan nu ingkar tina citraning rasa. Ari geus dibere kanikmatan mah teu sirikna ngahaja dipopohokeun. Teu beda we ti miceun runtah kajarian. Dina nembonganana oge sok dilipur ku ciptaan anu anyar. Breh dina ciptaanana sakolepat kalangkang nyiratna ngajorelat,
Nyeh Den Kustama Seri Sorangan. Aduh, nyata nyirata hanya kal cak dongengna ya teh. Eueuh, para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cag heula dongeng Sunda anu judulna Wawales Seratan Kiwangsa Purbacaraka duwi ka dieu. Kumaha lajengna eta lalampahan nyerustini teh para wargi kaum dangu. Mangga teras manco dina acara dongeng Sunda ieu. Anu ti kanal Capruk Radionet. Sim kuring nada dihapunten tina sakur kalepatan sareng kakirangan dina medarakeun cariosna. Boh bilih aya anu kasabit nami alit kasebat asma dewasa sareng tempat eta mamungkal leresan bae sanes kangge ngahaja-haja. Mugi-mugi aya hikmah, aya mangpaat oge hiburanana kitunya tina sakur carios anu dipedar. Sim kuring saja amit mundur. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.